Sok aya nu na. Kapan tuh payu teh Sok aya nu dina truk di geuning ki. kebonan kurang ngesen Ki. kumaona praksa ke batu. Sok aya nu mawa dina truk geuning dina. Sok aya nu dina mobil mawa. Oh, sok batu mah baru gaun. Paling sakilo sabaraha ki? Ayang ke baru ruking sabona ku aing dicaca. 2000. Dicaca di pencukuran. Oh di dieu mah. Di dieu mah buat tukang nu nyieun ieu nanti ngaranna. Payu ku sabaraha kamu. Coba paham mah. Ki dijieun kicimpring anu kicimpring aripis. Darah raek mah. Tah segede kieu paling ge ieu. Da geus usum barang ku baru gua sampo ge. Para bagong. Ya usum-usuman. Ya usum baheula mah nya buat kicimpring we ka mana-mana. Tuh ini mesti usum. Jion comro. Balik ke mana oyek. Heeh. Kejajaran king mararaduk baheula. Gagatot. Tuh ayeuna. Nya. Masa kudu merelak sampo. Jelema beki loba, dahareun beki loba Nya. Bukan loba buburuhaneun ayeuna mah. Buburuhan badari sama kana ngaborde. Si Edin kan urun-urun. Terus berapa juta mah di luar duitnya tuh. Si awan nih sama ngapain tuh. Pare 5 kintal. Kemarin ke poeuna na walah. Terus urun-urun digaweana si Edin mah. Aya aki teh kebon sabaraha hiji deui. Kebon sabaraha hiji deui. Kebon? Heeh, sabaraha hiji deui. Saha? Aki. Kebon melega kene aki. Lain sabaraha tempat. Satempat deui nya tadi ditu mah lelegaan. Ai sawah. Sawah mah saeutik sabata kotak deui saeutik masih bubur. Engke sekali aki mah ya kene mah dibeak ya. Jadi leuweung nangaran teh. Ya kene goda apa. Leuweung naon teh teh kebon teh. Gunung Lengka. Si jag-jag deui hirupna. Eta nu dinyaonan Pangadagan, Lengka belah mana? Can apalah macan pernah kali. Ai Gunung Lengka belah mana? 500 juta mah payu kene, boga kene pe duit 500 juta. Aki. Ai Gunung Lengka belah mana ki? Mun bedanya tak kitu ayeuna mah. Inges kolot. Iya, geus Ayeuna kolot. kita ngakanan anu di cendeuna di batu. Batu nunggu. Eta kali disiruhi ya. Katongo burung yang 4 juta deui hakaneun teh mun mere. ka batu nunggu gening. Eta pisan. Ieu mah katongo urang mah. Ampat itu mam gitu am. Jadi mang iat di luar mah duit mah Nya macan pernah ka gunung 4 juta mang iatnya. Jepang dagan geus. Bari naga ki mah geus kolot teu kudu ieu deui lah teu kudu udah nyamut bahasa di dieu mah ka sawah gitu geus teu kudu lah. Gagah usaha mah nginjem duit ya. Berarti mah Dari jelema ada jelema balalungan kaki mah. Nu rinjel. aki berarti mah jigana lain gawe tadi kana duit uang. masing ieu nanti kana tanah tani merenya ki. Kongkul aya kahayang ku pangeran. Wah ngarahkeun we bis mah berarti keur ngora makin. Ki umur sabaraha Balalungan tahun? rek urang nginjem duit teh. Ki Mulai lega sawah lega ada. Ki umur sabaraha tahun umur?
Masa sebar tahun lah sebar pun kayaknya pangin ke ruangan aki mah. Hah? Nah, tahun 30 aku 30 tahun atau Pek itu. lahir siji salapan 30 oh, berarti da eueuh deui jelema iwati aki, barengan aki mah. salapan Jeung masih nepi ka Madasari oge. 80 Malmangi. Kakolotan aki mah. 30 tahun 30 ayeuna teh 2020 ya mah ingat karena umur 30 berarti 70 70 Ngaratus leuwih tahun 30 Genep atuh puluh. itu. genep 10 jeung salapan genep salapan acan ulun ki 100 lamun 100 tahun mah kudu tahun 1820 80-an 80 berarti ki Mana? 80 da ayeuna tahun 2022 Ya, dari sekolah tapi. 82 80 hiji tahun 30 encan berarti can 100 Mudak garodeg jelema kabeh oge. Jangan. Awet ora cenah lain jelema. awet mah Pok ya. Cek urang galumpi, cek urang Cijoho teh. Anjing, yang besi ayakeun wae teh jelema. bujag-jag ki Ya. Pasti rumah ada geningan ukur 60, 70 hari lang we. tadi na aki mamurunan gawe ieu Tadi nak Gawe kita janglar ke nah, sorana eta. kita janglar. beda jeung barudak ayeuna mah Janglar kolot. padahal karena usaha beberatan. Aki mah kan usahana beberatan Kalau sana usaha tani beberatan aki mah baulan we. Kalau Ayeuna mah kan nanggung. ayeuna mah kan lolobana dari Da eta nu gede duitna. Oh. Kitu milihna teh aki mah. Bangsa ngabadung macul matara aki mah baulan mah. nya Tara, tanggungannya gitu. Mun aya borongan pegawai anu juta. Gitu. Gebrak kurang tuh nu ngelehkeun. Da nyokotan juga ada duit urang mah. jadi tuman si Aki mah tadina gawena berat jadi otomatis awakna teh meureun nyesuaikeun wedel beda jeung anu zaman ayeuna mah kan Ngolotna aki. gawena raringan lolobana di Tuh baca kagege tahun 30 we. jeung urang Leuwih atuh. 85 beda 50 tahun beda 55 tahun Masa wadai mati aki sama benur aya kan kan bae mi urang aya tempoeun ka dieu Aki mah ka mana jeung siapa pokoknya siapa boga kejayaan jangan mudah itu pokoknya boga kejayaan picunan jangan wah boga kitu teu ya kejayaan geus poho deui urangna meureun nah jigana poho geus deui poho deui balik lagi urangna segala ngurangan kanyaho mah tung boro poe yang popoyan kayak siapa kima namun cuma mesti apa lawan ngabejaan mah karena poe teh siapa tara geus teu kahitung berarti ki hiji poe teh siapa karena poe teh mun ngabejaan mah tara jumahan teu uing geus poho kana nya kudu barejaan teh king teh ya jumaah teh nya mesti apa poe-poe jumaah bisa diganti ku lohor bisa kamu di lepoe mah nya geus kacida aduh kelapalna kasebut jumaah nu ngabejaan mah jadong we geus teh nyaho teh Aki sok kene adan tara hmm sok kene adan tara ngadat adan ah
Tara na gusto kaduga ngomong naga. Kaduga Bisa diganti ko sa aki. So keraja na ikaw masigit ko. Dan kana kurang ada anu titik. Ngay. Pakai mana? Urang na ko na urang masih ubos yang sarana ke urang main. Uang dan baheula mah aku. Sohota, hujan itu kurang puntas di badan. Pasti arapaleun. Pasti Ada nyeun atuh. Dibere nu anyar mah apaleun teh. Pasor. Ternyata umuran 100 tahun deh itu Baru sadaek-daek kayak mana. Udah lamanya loh. Wong ada mah terus. Kecil dah masih batu pisan dah. Aku kan. Berarti sebab benar dulu. Kawasan sa desa Taruna Jaya. Mga aya juga nama ki. Bawa ketang sa kecepatan Sukarajaga. Kubu Bisa jadi. ya teh anu sok nyebut. Ai dan ku awet ngora. Baru dapat budak kamari maneh ulun pabeja-beja meureun gitu. Pabeja-beja cek anu sarila mun geus eta pangkolotna cenah meuntik mah teh kitu. Eta pangkolot. Nah, ya bejana mun tiba-tiba geus eta nu awet umur mah cenah meureun. Maka kaipot pangijung budak kamari masih aya kene umur cenah aki mah. Mereka pabeja-beja, Pasti. pabeja-beja. Disangka cenah anu mana. Semua aya pan. Datu apa ka jelema aya mah kampung ge. Tong baru udah foto ge. Datu apa lalu sasama urang mah nyaho. Datu apa masing bakul salmura ge. Hiji-hiji jelema teh. Nu kacil poek makana poe urang mah yuh urang kana poe. Sebetulnya ngabejaan. Apa Jumat teh. Da poe-poe nangis poho. Ngaran-ngaranna. Ingat. Tapi alus oge mun poe-poho. Nus roba mah dina ingatan mah. Ujag-jag sia kitu teh boga ieu awak. Kecida yuh, udah awet umurnya. Teu bae. Ini urang ka dieu nempo teh aya kene. Ini teh batur mah nyarikan lah. Gagablegan kan mah pamajelma teh. Manya awet kitu teh gagablegan mah teh. Kitu nyangkana teh batur mah. Pasti meureun aki mah aya. Maka gagablegan jelema kitu mah. Aya aki mah juga. Ai kolot baheula mah cenah sok bogaeun wae cenah ki. Nah, model cek batur ge cenah aing ngaran kolot baheula mah pasti bogaeun wae. Erek kejaya nek. Soalna di ditu ge aya nu kolot baheula nya ki. Ai turu murah mah mati geni ke puasa benang aki. Pasti. Kulelengohan teh. Ngaran komo apa mati geni puasa. Maksa mati geni. Ke barang hakan. Aki bareta boga guru meureun ki. Babatur mah sakarwaton nurutan urang teh baheula. Urang mana guruna ki? Tuh sakarwaton eta. Dina Urang mana guru? puasana dina saren sakarwaton. Ki, guruna urang mana guruna? Wah, loba guruna mah, urang suka jaga aya guru. Aya ngan geus hilang meureun ki. Urang suka jaga.
Urang girang aya. Urang galer boga guru. Berarti loba tuh. Balaka kieu mah. Kurang orang caraya dirembur. Pasti. Ngotek takut gitu. Ngan ayeuna geus pararokok. Tong baru hitung-hitungan poe ayeuna geus pokok gitu. Kamu hitung-hitungan. Hujan ngerincik ya. Boleh ngopi. Ngotek kakak kieu kurang orang. Kakek jadi bangsa jam. Banser. Iya bangsa tentara gitu. Eta harita aki pangkatna naon? Bangsa tahun membar kemasabilillah gitu. Oh. Pemuda disabilillah. Pangwanianana gitu. Pangwanianana. Aya latihan bedog gitu. Dia tuh latihan bedog gitu. Tapi kan boga urang. Hayu itu ngan pek maneh heula cek urang. Sok maneh latihan. Alah. Maruriding Ku bedog teh. oh wah ada 10 pasukan mah gitu. Maneh heula kitu urang mah. Terus kaset itu barisan. Barisan eta kieu. Batur nutu sararangu penuh rea. Ya. Betul cek aing. Dibentikeun we betul. Ya, ada jalan buat. Pasanya tu gegablegan we. Coba sambil kitu. Sumpah campir juga tuh. Watan sama kuat nyaw dalia cing aing kulit aing sebenarnya diatin kulit aing aku bedog mah cing ya kalau bedog sakit itu moyan muda latihan ya jadi bangsa bedog dilatih gitu. Ya Tuhan bodoh itu mah. Oh ya, aya geus nyangking. Meureun batur mah kakara latihan eta teh. Udah saumur. Ieu teh wani. Bagean barisan urang eta. Meureun harita ge aya meureun ki anu kawas aki meureun harita ge teuteura. Ya nya wani. Lah. Jaro pikir gitu. Kau bikin nonton gas, iya. Oke, memang kemana kasih suka. But, karena bodong. Alah, Jerman itu campur, lalu tahu. Ngarebu zaman jadi bangsa sama orang mana pikir. Itu ke Jakarta deh, kuat. Terus jadi bangsa panglobana tentara, terus jadi bangsa sayunun, antara ke pasukan bangsa. Loba-loba mah. Zaman baheula mah Hizbullah. Sabilillah. Oh. Zaman baheula kitu disebut atuh pemuda. Ini segitu lebati aki bakal. Aing atuh sangka cenah jelema. Atuh mah kitu mah jiga anu 100 jiwa tengah anu reading mah ya urang mah. Nangis nyaon atuh dah. Kerjaan apaleun nomornya. Dasar urang ieu di kumaha-kumaha ge keuyeub leulis ngalawan urang mah nu kumaha-kumaha ge. Salapaun dengan kumaha-kumaha dikadekeun we cenah ku barudak mah ya. Nyesatna di handina we ku barudak mah urang mah. Nya macam mana baru lah anu ka jalan legre gitu hanya disangka aja kok disangka
yang hotel kaki waktu ngawak pasti engkau sebaru muda aku udah mati gini anu 7 poe 7 puting anu tilala bok kuat aki mah teu asupna naon teh nya. Pasti tara naon kosong we piak jaga kosong. berarti si Aki pernah mati geni, pernah boga guru Tuan coba berapa kurang guru barang alana aki. si Aki Wes mah kok ngajaran orang dulu seneng kana anu nyetekan iya tekan bedog deh. Yang rucan lu oi. Ayu padahal orang mangeus. geus aya Ayu tuh kan. Kan kudu bener kan puasa jeung mati geni. Mana mental yang bener puasa jeung mati geni no. Pade bisi ngerjeskeun mah usan oge ulah mau jadi. Aki mah kekalentengan we ulin teh dipeting ke Sukaraja we di ditanya kakek sarangan. Lelumpangan da bisi turu ka jodoh we mah. Kitu idolan aki. oh, jadi mati geni si Aki mah teu cici Ayo nu cuma saware. teu sare gitu. Sia gelagat gitu molor wah urang liar cek urang. Bung. Nogel karena aya kahayang goblok nya. Urang mah kekalentengan sarangan. Ku kayang-kayang na zaman ribut udah aduh sia. Mati geni si Aki Nah, mah ada jadi bener mah kayang teu bangsa sare. Belanda tentara PKI dasari cogan aya nu noel tah cirina kitu ayeuna sia tara nya tara sieun tara aing mah teh kan batur nu maruri di mun aya tentara galak bangsa kade galak mah maruri di ge hasil Kade. udah ka aing mah kakawawuhun Kakak harideng kain manusia itu loba pasukan Aya Panser, Opade, tentara. ayo udah para rokok PKI. ya loba PKI mah juga belah iya sih. Berarti si Aki kita dia kan paling. di masa bermurah Nah, batur marolor we di imah marolor masih gitu di imah aki mah lain jangan guru anu nancep deh orang guru lampar berarti lah lampahan si Aki. gimana kau takut lah pas kuat tuh yang kena bedog ceknya digeruk kurang oh mata kio ge hayang tuh ajaran itu kan oh kalau puasa kan 7 poe mati gedena 7 poe kuatnya tuh molor sih ya lu katanya diajaran we cek kolot gitu kolot batu tuh orang Cibaratari dari nege jauh guru nege bakal kayang maku kasihan anjing tapi nges kealaman sario non tentara galak Belanda galak dia lar we jeung aing mah ayeuna sudahan atuh sunu tebak tuh aing da bagur ka aing mah tong kabeh oge dikitukeun ka babaturan da bagur jeung aing bangsa geralak tentara teh balager jeung aing teu naon-naon tapi ngamuk sih oprok kan jalan hati ngamuk kan bobogaanmu Nya tuh. siul anjir Itu ya, kena saya tahu goblok
Sariunun ka bangsa tentara. DI itu. PKI siunan ku akil mah ya. Siugan ku mah ada liwat aku bakal mah rumput ku. Ubiak ya anu tahu. Nah, rumput sing baru ni. Cek urang teh dicit lah. Cek baru ni. Mereka mana? Ada cing urang ge. Lain aja doge molor mah. Ya. Nah, cing baru ni. Lalu yang maju jadi coba nih ngamuk ke goblok dah nyinglar kakak bahasa anak aki maka diberi buka siun beri buka siun nempo batu yol tentara bedak yol DI bedak ke rakyat modern pas kudung holik setengah ini itu untuk kuati orang yang kalau cenderung ini masih tinggal rasa aku ini siaga jeram lebih ngeri boy cerita sih berikut itu untungnya orang mas nyampak boga ya kau orang mesin belana mesin DI sing PKI kos jam gulur we ayo papangi aneh cenah siapa tuh gua kasihin cenah geus besok ngadekan jelema oge sieunya sieun aing mah teh sieun jeung pugu kakak ngakuran mun daek mah urangna ngolok-ngolok pasti dong kokatnya beri ke ngolok ayam nusa asih ku batu ngulik cing aing ini kerantengan sorangan tapi ngubah jadi begitu itu penting ke mati genit teh jangan waktu kita suka raja we ulin sorangan kaditu kadi bakat ning kayang ya jadi begitu lebih pemirsa cerita nasi aki soalnya antara orang galak dai galak obrolan kurang paten jadi terganggu terus sing nak geuning teh mata garo degan we jelema. Kaya hangat jago tong jelema eta mah.